cing wae di lemur mau aya peningkatan. Geus ngilu gawe jeung urang. Anaga bade ka mana? Ka Itali. Mending kitu ngajawab teh meni sinis. Ma aing dong. Siga istri kaan wae. Ngawi deui ya. Geuleuh urang mah. Kunaon sih aga dibeda kitu ka abi? Urang mas bebeatan ngagong bawas bener teu boga kabogo. Tuh aya euy si Ustad. Si Adok bukan ditanggal keuyeup tapi kalah eueuh. Di telepon kalah teu aktif. Dok. Ini syarat naon euy? Astagfirullah. Ai si Adok ieu naon maksudna ieu? Duh si Adok. Jadi kieu Pak Ustad. Nya maksud abi dong ka dia teh kan abi teh bade damel deui ka kota. Nah, sareng ieu sareng konengnya. Tah di lembur mah geuning kos. Mancong sakala dicowa atuh maneh teh. Keun geus sabar. Tah, maksud abi teh ka dieu teh bade nyukeun cai jampe nya. Nya manawian ini namina di kota lah kada aya siapan lah jadi gitu. Yos. Iya, ku cai kopi teh. Cing atuh sing adeuh tad piraku jampe ku cai Cai orang kopi. wae tuh. Dek ka mana deh? Mana yang Cijampe atuh. Bang. Naon sih? Nah, biasa kan nggak musik abang mah tuh. Karena nggak musik kan. Nekeun, karena eta. Ya, kelak bang. Kelas lawan bang. Oh, mah iya. Asa wawuh gitu. Oh, waduh. Pasti di toko loba. Bangsa mana? Mana itu bang? Iya. Iya teh cerita nama panjang itu sih. Cuman parang itu pernah ngajabal abang. Terus karena di lain. Mana apa? Kan di ditu urang teh. Naon? Terus karena di Terus? urang teh leungit ieu. Lagi. Oh jadi ieu nu maneh? Bener ieu mana maka betah mah. Heueuh urang teh loba pangabutuh hayang HP. Heeh, geus mending ngilu ka urang ke kota. Tapi euy eta buk mana kudu dihideungan. Nah, meni loba pelaturan. Situ gawe di si ibu ieu mah ketat. Jeung boga KTP mana teu? Teu. Duh, bahaya tuh euy. Ulah ulin penting di si ibu ieu mah tuh boga Nah, KTP mah. Bisa dican ieu, ditewak ku Satpol PP. Teh kudu boga KTP heula matakna. Tuh tingali nelpon dah. Angkat ulah. Aduh. Eta musik bok geus salira-lira di urang. Ternyata nu si Kosim. Salah euy. Sugan nu si Adok. Berarti si Adok ieu mah pas ka mana euy. Di ini tanena mah euy. Adok. Gimana sih mana sih? Iya geus sampai musik box si Bang Kobra. Sim, nempuan si cogek tuh. Cuy, teng geus sono kan musik box. Anjing kusin mah ada malu bisa. Awas si mun eueuh Adok. Ieu naon ieu euy? Jot, ari surat pengusaha. Baca we Bang aku sorangan. Cing, urang baca Jut. Naon ieu maksudna ieu? Adok. Assalamualaikum. Hampura salami aing, duh make aing si ontod. Calik di kampung ieu geus ngacokeun ka salarea. Sabenerna nu tukang maling teh jeung nu sok nuding kasih Karnadi nyaeta aing si Adok. Kalak. Ayeuna surat ieu aing teh kabur di kampung ieu. Ieu mah ieu geus dijual. Oh, cenah geus dijual. Dijual ieu. Tong nareangan aing deui.
terutama kanu maca surat ieu pangbejakeun ka Bang Kobra Tah, aing hutang nu 2 juta ikhlaskeun sabab aing moal balik deui ka kampung ieu salam adok kacau euy Jut parah si adok euy parah si adok euy Bang, kunaon bang? Sabar bang, ikhlasin bang. Ikhlaskeun we Bang. Jut masihna 2.000 atuh euy aing Oh masuk bang, stres si adokna geus eueuh atuh bang. 2 juta mang 2 juta Geus eueuh atuh si adokna atuh bang. Bang naik kemana bang? Tong bunuh diri. Keseumur bang. jeung kubur deet ieu mah moal balik aing mah Oh bang, sabar we tuh. 2 juta Jut 2 juta aing Pan aya hutang di urang 1 juta bang. sabaraha 1 juta. gimana sih kita deui nya Heeh, di urang 1 juta. heh Aya urang boga hutang ka abang 1 juta. mana boga kena hutang ka abangnya Heeh, 1 juta bang. Ayeuna rek dilunasan, rek dibayar ayeuna. mana duitna Tapi bayar bang ku HP. Ku HP. Heeh. Tuh bayar 1 juta lah. Yuk ayeuna dibayar tapi ku HP. ningali heula HP bisa pareung Urung atuh. tapi baik lah ku HP oge dah HP mana ieu aya 1 jutanya bahaya lah di heula nya Oh dia lah. jadi buka 2 abang HP Heeh. Aya nama. Punah nya hutang teh. Punah. heeh bahaya lah Kalau bae itu bang. Warung sing laris sing lancar. heeh aman Aya nama. Siap. Ini ka kota isuk. Heeh, mana wis sing lancarnya sing betah heuh. Amin bang. Ayo bang. Yuk, siap. Amin, wujud.